Ti material teh penting deui ampun. Teu kaup awak teh nya. Ripuh-ripuh teuing. Body geus naon anger kuring cicing di material mah. Mun siapkeun kopi di imah teh. Teu bau-bau asin-asin acan yang dahan teh ampun nya. Masak di sorangan masak deui teh. Naon, mulang teh menikot penting. Ieu loba nu order loba nu naon. Kuring kieu suku ge di geus di body geus di kos kaki yang anger kuring. Atuh kamu teh ngaranna ge cicing di material. Bae atuh aya keusih kebual semen, hurik nosok ogohan. Hayang juga batu deket bersih. Ramo-ramo suku teh. Ieu mah ampun di garau teh tingali. Daradas kieu. Naon nya. Aing teh da butuh. Ari kieu ruksak kulit kudu kumaha nya dibot teu betah. Kos kaki juga nu bronkitis deui. Bae atuh kamu teh hurik oge, da apaleun kamu teh jaga di toko, kamu teh asal loba duit. Ayeuna bersih oge, bersih ka ari eueuh duitan nu modal daraekeun moal. Anger binder tadi ge keur salat Jumatan yang anu gigireun teh bodas tulis urang pas salat teh kieu tadi teh. Rada di kieu-kieu teh si inung suku teh. Pas sujud komo teh yang kitu euy, ngapung mung da si melok. Nu gigireun kamu ge eta pasti apaleun. Ieu mah gaweana ge kuli. Jeung atuh ari keur Jumatan kamu husu teu ngadon ningali cokornya anu kararitu ngabanikeun jeung nu batur bae atuh hurik mah. Engke oge digasrok ku sikat. Heeh digasrok ku sikat teh kumaha soalnya nu boleh deh ka dieu kulit teh tah. Nah ya mah ieu skincare cokor aing teh yang herangkeun di suku teh geus megar kieu tuh. Teratuman mun cicing jeung semen jeung naon kenal gar kieu aing. Ai kamu masak teh asa teu bau asin-asin acan jeung pinang deles teh. Kuat teh balik ti material teh. Nya aku ngagoreng deui. Ngerti nasi goreng geus barosan aing nasi goreng wae moal penting. Kamu pan tadi ge di WA gasna beak, beli heula ka Aus, beli henteu. Minimal kamu teh siapkeun naon cikopi atuh teu cikopi teh atau naon. Kebayang da mah hayang pisan. Balikeun gawe teh aya goreng peuyeum atau aya peuyeum aya goreng pisang, gorengan cukup sakitu ge. Ieu mah cipodas ge eueuh. Ampun kamu anya loba komplain pisan. Tadi tina suku ayeuna kana dahareun ciklah atuh kamu teh. Nya naon deui atuh kumaha pan bieu atuh sapek ngeluh teh pas poe Jumat bieu salat suku ampun belangna heuh mun belang teh batur mah ku bodog ieu mah belang hideung teh anian hideung jeung hurik. Aya ngomong wae kela atuh urang jieunkeun kopi jeung peuyeumna. Tong dilap teuing sok atuh burukeun aja ngadaki kieu-kieu ting suku di kos kaki teh cep Haji Akas nu ngaliwat Haji Akas eta nu boga kapling pesona bumi panisan cep ulah di kos kaki panjang non katinggalin aja kena bronkitis diledek deh.